ayam ya. Di kandang. Tuh sasaha deh. Lumayan oge jeung ngopi mah. Wah, kakaramba. Candak ah. Wih, target nih, sikat ah, lumayan buat nambah-nambah si mama buat beli popok si dede. Nah, kedua, lawan Sep. Enggak. Dah. Terus Tak aing cerita. ini betul tah. Tah. Nah. Ayo saya sabar ah. Ini sopat. Itu berapa nih? Tak aing gua doang. Dita mana? Duh, aing minum serangan wae nih lah. Gara-gara awewe jadi frustasi. Segala ngambek tibang alat tidumih buka teuing oge. Neng Wiwi, bade ka mana Neng? Utom, iya bade aya panggilan kerja, bade interview. Ternyata sok, mangga lanjut. Iya, mangga tuh Ya sok Neng. Halo. Kumaha ieu? Hayam aman. Aman bos, saya mah. Hayu siap. Dikirim. Dikirim ya. Tungguan ya. Hayu siap. Ayo. Bos, cik tempo aing ngonaon ieu. Adik siap, ngonaon dari dia. Jeng, aing mau minuman. Pastilah aing minum sorangan wae baturna. Gitu atuh, Deng. Mau hasil teh anu bener. Kemarin masih mau hayam pitik nu leutik moal piduiteun. Aing kemarin mah teu menang duit. Hoki jigana mah. Don. Iya jika nama kamari hoki. Geus Don, ayeuna tenangkeun heula pikiran sia ku minuman. Geus lah tah geretak lah. Ulah enggak bagus wae sia. Siapa nggak bagus teh arek kitu wae arek rendahkeun aing wae. Lain kitu. Mantap ke jelema mah kudu boga profesi siga aing yo. Yo, emang profesinya teh naon sih? Copet unggas. Ini lumayan kali nama hasilna. Aing tetep kon. Aya geuning ieu bebenangan mah sakieu mah. Terus laku sabaraha atuh, Bos? Ieu hasil aing teh 4 juta. Alhamdulillah bebenangana. Wow. Ya atuh nuhun, Bos. Aing balik heula mau bisa lila-lila. Sok ka di jalanna.
cabut dulu nya. Keperluan soalnya. Reka mana meureun? Emang aya urusan naon sih, Don? Buru-buru amat. Biasa ya bisnis, sugana hasil gitu. Oh, banget tuh, Don. Kade, ulah sok ngarusuh di mana-mana teh. Kasih mah lamun tos minum sok ngarusuh wae. Oh, enggak semua. Kalau mah ya. Ayo. Kumaha saya tertarik teh ka profesi aing, namun tertarik kok diajarkeun. Teuing atuh, Tom. Teu wani aing mah sieun ke daerah Cikoneng. Arek ngaresikoan saha aing loba duit kieu. Hayang aing sabenerna boga pamajikan teh. Cuman kumaha nya nangan wanita anu daek menerima aing apa adanya. Apa adanya we aing mah nyaritakeun geng pahitna heula. Aing arek aya janji. Kedeung jeung budak arek meuli sepatu. Adinda gambar daun cikong 3. Oh, keur pilar tah sepatu eta. Pilar, Tom, lain pilar. Eta maksud aing teh. Tom, keur viral patu eta, patu Adinda. Geus nya aing balik heula karunya ka budak nungguan wae. Oh, oke atuh siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai naon Don? Tumben yang telepon. Untuk kenalan Greg. Harusing weh. Keur pasti jeung ka Bogo. Ye. Sia mah boga ka Bogo teh pasti wae. Lieur aing ngadengin lagi lah. Ya kumaha tuh Greg, ngaranna ge kahitutan. Kahirupan goblok. Salah wae sia mah. Tah eta maksud aing teh Greg. Duh, aing mah ngopi teh sorangan wae. Mending aing nelpon si Utom. Disberes can nya teh budak operasina. Tah yeuh, si Badeng nelpon ayeuna naon kira-kira? Halo, Assalamualaikum. Tom di mana? Di imah Don. Sorangan wae. Kieu ye nasib teu boga pamajikan teh. Ayo siap meluncur. Kita ampun kena aja. Assalamualaikum Mak, beginian selalu baik. Waalaikumsalam. Biasa lah tong, keur ngopi, bari nambah baturan. Mana sih? Di dia kenalan. Tadi menuju papa atas di masjid. Ningali si A, sorangan wae keur ngalamun. Jadi we ucup ka dieu ningali A, bisi keur nanaon. Oh, gitu. Ari A, namina saha? Doni tong, dari mana ngaranna saha? Nami abdi ucup A. Eta A nuju minuman di botol. Oh, ieu mah jamu tong. Oh, supaya naon jamu eta teh? Jamu eta sigana mah enak Kak. Ucup mungkin tuh A. Sekedar menghangatkan suasana, Cup. Ulah, Cup. Dia mah khusus orang dewasa, Cup. Ah, kira aku tuh menang. Nah, ucup mungkin sekedik Pak. Ulah, ari bejang teh mulu budak teh. Ulah. Geus ini kali tuh, saya ngabur kamu kira. Nah, gampang emosi tuh A. Untuk satu ucup ini tela. Enggak sini kali itu. Muna tuh A. Yo A, ucup aya surat kin dibacanya. Assalamualaikum A. Waalaikumsalam. Wae budak teh. Naon di jero amplop? Di depan orang nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kitab suci Al-Quran secara resmi melarang tindakan yang merusak di muka bumi. Bentuk-bentuk kerusakan tersebut yaitu kufur, nifak, dan maksiat.
Sebut saja tindakan maksiat dalam bentuk menenggak miras atau minuman keras. Orang-orang yang meminumnya akan mengalami kehilangan kesadaran dan akal sehatnya, sesuai dengan makna yang disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa al-qamar, yaitu sesuatu yang menutupi akal sehat. Mengapa tidak ada yang sadar bahwa lenyapnya yang biasa disebut teler? Bukankah Allah Azza wa Jalla sudah berfirman tentang bahaya segala yang memabukkan dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillah wa anis shalah fahal antum muntahun, yang artinya, dengan minuman keras dan judi itu setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surat Al-Maidah ayat 91. Astagfirullahaladzim. Oh no. Tak budak jadi ngin aing sedih geuning. Ingat ka dosa. Mana tah budak? Woi, Ucap. Mana? Neng Wiwi, balik ke mana, Neng? Neng Wiwi, balik ke mana, Neng? Up. Bos. Woi, bos. Wah. Tuh, bos. Nyatu, bos. Nyatu nuhun, bos. Aing mau bisa lila-lila. Aduh, nyatu nuhun, bos. Aing mau aing. Ya atuh sok kare jalana. Yo, aing mau minuman. Aing berfrustasi. Kak. Yo. Ais. Tenang, aing ngomongan. Dari ingat tuh Tom, aing teu wani power ke narasi progres. Dari ingat tuh Tom, aing power. Dari ingat tuh Tom, aing mah power. Dari ingat tuh Tom, sieun kana resipana aing mah. Ya. Dari ingat tuh Tom, sieun kana resipana. 3. Dieu mah. Keudang jeung budak arek beli sepatu Adinda yang daun. 3. Ya, reka mana sih? Emang, Tenang, Greg. Gila pas ya. Pohon. Assalamualaikum, Mak. Tadi ibu papa masjid. Tadi lah. Guna tuh, ya, ucup. Nanti. Mana budak? Cup. Woi, Ucup. Woi, Ucap. Di sana